Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipikahormat ku abdi, Bapak Ibu guru, para wargi sakelas sareng rerencangan sadaya anu dipikacinta. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan sareng kabahagiaan sangkan urang tiasa ngariung dina ieu tempat kalayan hate bungah. Shalawat serta salam mugi tetep ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW anu parantos jadi contoh kahirupan anu sae. Rerencangan sadayana dinten ieu abdi bade nyarios ngeunaan diajar anjeunna. Sering disebutkeun ku para sepuh diajar teh ti bujang nepi ka liang lahat, maksudna diajar teh teu aya tungtungna sabab elmu bakal terus ngiringan urang dina sagala rupa kahirupan. Di sakola urang diajar rupa-rupa tina ilmu matematika, basa Sunda, basa Indonesia, IPA, PAI, jeung sajabana. Tapi diajar teu ukur tina buku, urang oge bisa diajar tina pangalaman ti batur, tina alam, komo tina kasalahan anu kungsi ku urang dilakukeun. Penting diajar teh saperti urang nyiapkeun bekal pikeun masa depan upami urang hayang jadi dokter, guru, insinyur, sareng sajabana. Bakal kahontal lamun aya niat, usaha, jeung tekad anu kuat sakituna pidato ti abdi. Hapunten upami aya kasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.